Sampurasun. Assalamualaikum. Wilujeng tepang sareng pribados di Padepokan Putra Kibun Sunda. Pribados sejak ngaturkeun lagu Hanjuang di Gunung Gelis. Kaleresan ayeuna teh pribados nuju disarangan ku pangersa Abah Biola Maut anu panginten kagungan lagu ieu anu nyiptakeun lagu ieu kapungkur nuju sasarangan sareng saha Pak? Sareng Ibu Lipur, sareng Bapak Memet sa? Pak Dedi Tarmedi. Oh, Bapak Dedi Tarmedi. Alasan ieu panginten sasarengan nyiptakeun lagu sareng Bapak Dedi Tarmedi sareng saha anu? Bapak Dedi sareng Mang Memet. Pak sareng Mang Memet saurna teh. Alok panginten alok kapungkurnya. Alok kapungkur. Saya Adang Putra. Panginten ieu mah Biola Maut teh atos pada terang hari Biola Maut ieu mah Pak. Biola Maut. Abah Aep panginten Adang Putra teh nya. Napangkeun pribados panginten Liska Mustikasari sareng ieu panginten anu mimpin Padepokan Putra Kibun Sunda Abah Kibuhun, Abah Dedi. Mangga aturan Hanjuang di Gunung Gelis kahaturkeun. Mugi katampi. Di Gunung Gelis Panglayungan tempat nyiranakeun pikiran nu lawas teu ditepungan pasti bakal pilih tepungan